Langsung wae orang dongkapan Bapak Ketua RT na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Andini siswa ti MA YPKM Al Hidayah. Dina kasempetan ieu abdi bade ngalakukeun wawancara ngeunaan Bapa salaku Ketua RT. Tujuanana pikeun nambahan pangalaman sareng tugas sakola. Langsung wae ka pertanyaan anu kahiji, saha nami Bapak? Pak Endan di Kapungkur ge Sabaraha yuswa Bapak? panas 74 sareng teh. Asal Bapak ti mana? Asal bapak mah ti dieu we di Pasir Tengah, kalahiran di Pasir Tengah Tos sabaraha lami Bapak janten RT? di tahun 81 terus janten RT. Kumaha kaayaan lingkungan Bapak anu ayeuna? Alhamdulillah aman, tentrem, teu aya itu teh ya ieu. Kumaha cara Bapak ngarengsekeun masalah warga? Ngarengesekeun masalah warga upami aya dina kagiatan ngayakeun musyawarah kesepakatan kasadayana masyarakat. Naon saran ti Bapak pikeun warga supaya leuwih kompak? Si bapak mah upami aya perintahan nya di tepangan disesuaikan sareng aturan-aturan sareng masyarakat. Naon harapan Bapak pikeun kamajuan lingkungan ieu ka hareupna? Kaoyong mah pikeun kemajuan lingkungan kaoyong gitu sareng masyarakat hayong kerjasama dina segi kegiatan kagotong royongan kekompakan anu diharapkeun kanggo kamajengan kapayuna. Nuhun sakitu wae pertanyaan ti SIM abdi, punten atas ngawagal waktos Bapak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.